Ada, suari mau kotok aing geus gede banyak. Tapi hampura dia kok saya mengkoin di Kerman. Ulah waka dikencarkeun, dia mari dikencarkeun sok macekan kotok batur ke hewan jasa. Tanggung jawab henteu. Yang bulan puasa deui mah teu meunang kikituannya. Hampura ya koin di kandangan heula. Sabulaneun we. Tahan ya. Rare amat ilmu Isin kan Abah Haji Mahdi. Jadi cuma rame nu ngaji. Jadi mah boro-boro. Masya Allah, bagi hidup jadi ustad kieu ya. Bulan puasa mah rehe jasa. Job. Cara mah eueuh pikorieun eueuh. Aya ge paling tahlileun eta ge mun aya nu pae. Amun eueuh mah atuh geus aya. Teu boleh samping bahas-bahas acan. Masya Allah. Waduh, iya, banget nama banget tukang ojek yang kaciri dina motor dina awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, antara yuk. Mana tad? Tema Abah Haji Mahdi aing di Kariung. Dek naon? Ngariung, dek ngariung aing teu buka sangu jeung ke sore buka. Hampura beta, hampura saya mah kula keur loba duit ya mah. Pura jaya pelit amat tukang ojek ge saruba ya dia. Yang ojek lain beta, hampura keur loba duit ya mah. Eueuh, ka ambeh eueuh, ka unus eueuh. Del itu mah tad. Rorehe, cipatung rorehe. Hei, hayu. Tah duit tad yang ku sombong keur loba yang saya. Laju mall ka ieu mah nya. Tibur dong. Bener dia bener, gocap dia gocap. Hayang aing cad keur loba duit. Jawa. Awas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang ojek, dek tuntun ngojek ge. Khenek aing mah khenek. Tebetah. Ya jelem anjing diburi aing. Woi, Mang. Ada bapak kami tuh. Mana bapak dia? Kira aku teh nyawa bapak aing, cuy. Teu nyaho aing kana dia gitu nyaho komokna bapak dia. Dong kumaha bentukna ba? Bonceng. Giling. Alunjak amat saya tawaran anak aing boncel. Bangsat banget dia. Ulah sebut aing boncel, Mamang. Sebut aing Enong, aku adalah Enong. Badog dia. Dia aing. Waduh, aing. Geus kumaha ge nya. Aing rungsing amat beas teu boga, duit teu gableg. Kotok eueuh, loba nu maling. Lauk nya teu gableg. Masyaallah, ya mah ieu nasib Gusti anu agung. Pamajikan me reuneuh deui. Aduh, aing. Rawat geus kita. Anak 22, budog kabeh. Pamikiran deui ka dokter deui urusan. Das. Pohon saha eta? Salager amat. Di arit mah lumayan eta ku aing. Dijual jeung teh tambah meuli beas aing. Arit lah ku aing. Nyusahkeun bae ti dia. Saperti nyusahkeun aing we doang nerdir dia. Penghargaan perjuangan aing amat. Aing ieu ngabegal dia lepetan pedul kepek-kepek deung-deungeun. Bolongo. Paeh deui. Nyusahkeun aing amat. Aing rongseng. Kuran mang motor mang lagi tumpakan. Paeh untuk paeh mau ditumpakan ya ge. Motor saya nak. Ih, atuh motor aing lah. Nang nyulik. Dia nyoti kana mesin yo. Mesin. Heuh. Akhirnya i mesin. Knalpot, ban. Atuh sateuna po. Luar dalam na ieu pae. Atuh aing nyawa ieu mesin ieu pae make standar. Ih, Kilo be sih mang motor nang goreng. macem bae, kilo bae. Atuh depa didorong gitu.
macam bae main jual bae. Mang. Buat apa, Bang? Anon, Perjalanannya jauh kan itu, Mang. atuh masih jauh nih 50 km ya ke Surabaya. Masya Allah, karunya amatnya. Emang kurang dihiupin lah, kurang bubaran. Waduh. Orang mata tega, orang di manusiawi kene. Jadi orang air rasa karunya kan Mamang. Oke, tungguan. Di mana orang make pucuk dangder gitu aing mah. Ngomong baik. Kuburan aja aing mah. Empokeun, Mang. Sekian ge urang loba ilmu na kian dengan tilok diturunkeun ke karak ieu. Aing mah bubari masih kuput. Duh. Ya, grup. Bener ya. Grupkeun. Ih. Lo kaget. Grup John. Wah, ini boleh nih. Mas hati-hati di itu lo begal, Mang. Nah, kau pegang ya. Pegang yang itu. Benar. Oh. Edas. Bapak Nira. Itu iya mah Honda Jazz dikabeli ku aing. Tapi aja maunya. Edas. Air kacang segala. Atuh lumayan nih majeng dioreng. Atuh bapak aing nganyoh-nyoh. Edas kuari mah kebon aing geus balala deui bae. Karak ge tilu poe koin teh dicaputan jukut geus jararadi deui. Ih, buat kabina-bina amat jukut. Bang. Masya Allah si Nong poho sempak can di angkatan di imah. Telepon koin emang sampai aing balik mah. Kan biping yang iya kan? Ya orang yang ngelepon. Saat ini. Halo Nong. Coba dia di mana kuari? Balik ke ka imah. Sempak bapak can diangkatannya tere hujan ye. Pak, nongker di sawah. Bermaling puan. He dia pulang paling puan kitu menang magahan saha dia pulang paling kitu bobolonan bae jaing macelok pelajaran kitu perasaan kana dia. Kanang magahan bapak. Yo kitu. Geus dia balik kuari balik ulah kituan deui dosa dia teh dosa. Ngomong baik, Pak Ustad lain. Waduh. Oh sih ada dipikir-pikir main ustad lain ya. Dia hari ngomong sok bener bae dia Nong. Maya ustad. Kenong ulah ka dipaehannya HP-na bapak nak nanya heula ya kana ustad mumpung aya ustad bae ya lewat di dia. Oke, tungguan. Sing. Ustad. Tadi gemberan be dong be. Kenal? Ustad, Betul kenal? urang nak nanya ieu, tadi anak kurang nelpon kan kana urang. Oh, Manehna keur maling puan. Laju. Dosan teh eta maling puan. urusan naon jeung aing? Atuh urang nak nanya kan Ustad. Tanya kumaha maksudna ye? Atuh kan anak urang ieu keur maling puan di ditu. Urang teh nyaho ieu maling puan dosa Jadi henteu. sabaraha malingna? Halo. Nong. Cek Pak Ustad cenah ieu, nong malingna baraha? Hiji doang, Pak. Oh. So ge. Hiji cenah Pak Ustad. Iji mah dosa de dosa, mendek masa bakul basa bakul. Yang barokah gitu lah insyaallah kita aing ngambijan baik kitu ieu mah. Pir aku sih tad nu bener sih. Oh, dia ngalen amat nanya ongkoh kana aing. Wih, ho si tad. Nabi. Nong. Dia cek Pak Ustad ge cenah ulah hiji. Titahan sabakul. Oke, Pak. Laksanakan. Giran bapak nungguan ya di imah. Oi, aing ngilunya, aing minta dua yo. Tinggal rujak aing ke maghrib buka puasa. Ya hayang bae jeung ih, Ustad. Ayo, jeung aing deh. Ada hayang mah. Atuh sekolah aing hayang jeung kumaha. Pak, Mana nong puan nong? boro-boro puan. Gudi udah gunu boga lagi. Polong, atuh aing teu bisa ngarujak ieu mah. Aing segala.